Kejadian ieu kealaman kukuring di tahun 2018 atau 4 tahun katukang. Ngaran kuring Herman. Kuring digawe di salah sahiji pabrik anu aya di kawasan industri di Cikampek. Imah kuring aya di daerah Pakis Jaya di kota Karawang. Carita anu rek diceritakeun dina deungeut ieu nya eta pangalaman kuring waktu kuring ngadaon mondok di kontrakan babaturan kuring. Basa kuring kepentingan balik gawe. Kontrakan babaturan kuring teu jauh di tempat kuring digawe. Hiji mangsa kuring balik gawe teh rada peuting. Kusabab loba pagawean anu kudu dibereskeun harita teh. Nya kuring kapaksa kudu ngalembur. Jeung kapaksa kuring kudu balik ka kontrakan salah sahiji babaturan kuring anu ngaranna Sarip. Peuting eta kusabab geus peuting teuing jeung katambah kuring teu wani lamun kudu balik harita. Kulantaran harita keur usumna kabejakeun loba begal. Nya akhirna kuring mutuskeun rek balik ka imah kontrakan babaturan kuring teh. Kuring ngabaran kanu jadi babaturan peuting eta. Sok sieun babaturan kuring keur eueuh di kontrakan peuting eta teh. Halo, Rip, di kontrakan teu? Ya halo Mang, urang aya di kontrakan teu mana-mana. Ya naon? Nya, sigana kuring rek milu mondok di kontrakan euy. Kapeutingan balik gawe. Balik wayak ieu. Sieun, kerawan ku begal euy. Oh gitu Mang. Sok we atuh ka dieu. Naon lah. Mondok di dieu wae. Saya naon di jalan mah. Aman. Naon sok. Nya atuh sip lamun kitu mah nya. Urang balik gawe ti pabrik, langsung ka dinya nya. Jarak kontrakan si Sarip jeung pabrik kuring tempat digawe tepati jauh. Kurang leuwih 15 menit oge geus pasti nepi. Singket carita, kuring geus aya di kontrakan si Sarip. Sanggeus kuring keluar di tempat digawe. Satepina di kontrakan babaturan kuring langsung asup ke kamar kontrakanna. Anu mana kontrakanna teh aya 3 lantai. Jeung kasampak aya sababaraha kamar dina tiap lantaina.
Saliwat lamun diperhatikeun mah eta kontrakan teh leuwih siga imah susun. Emang harita kaayaan eta kontrakan geus paroek lapuna. Pamikir kuring meureun kabeh penghunina anu nyicingan kontrakanna geus sarare. Kabeneran harita teh wanci geus jam 11 peuting. Basa kuring asup ka kamar si Sarip. Kasampak manehna keur lajut TV. Singket carita, saacan sare kuring meakeun waktu heula keur ngobrol bari ngopi jeung ngarokok. Kuring ngobrol ngaler ngidul jeung si Sarip. Nepikeun teu karasa waktu harita geus asup wanci peuting. Kurang leuwih jam 1:30. Cikampek memang kaasup hiji daerah anu lumayan hareudang hawana. Kusabab kuring ngarasa hareudang, kuring mukakeun saeutik entok kamar. Anu maksudna mah ngarahaya angin anu asup saeutik wae mah. Basa kuring keur kitu, teu kahajak kuring ngareret ka hiji kamar anu aya hareupeun kamar kontrakan babaturan kuring. Kuring ninggali siga aya anu keur noong dina jandela kamarna. Memang teu pati jelas katempo ku kuring. Kusabab lampu kamarna rada saeutik reyem-reyem. Tapi teu lila ti harita eta kalangkang anu siga keur noong teh jol ngaleungit. Pamikir kuring meureun anu ngeusian kamar hareup ngarasa kaganggu ku ayana kuring jeung si Sarip ngobrol nepikeun ka wayah kitu. Teu lila ti harita kuring mimiti ngarasa tunduh. Tapi saacan kuring indit sare, kuring indit heula ka kamar cai anu aya di tungtung kontrakan. Maklum, ngaranna kamar kontrakan anu kamar caina ngan aya hiji di tiap lantaina. Jadi dipakena ku sararea anu ngeusian kamar di masing-masing lantai. Kuring ka kamar cai maksudna rek si beungeut jeung bebersih awak sanggeus kuring balik di gawe. Saberesna kitu, kuring muru deui ka kamar babaturan kuring. Barang kuring kaluar ti kamar cai, saliwat ku kuring kareret pantok kamar anu tadi katempo ku kuring siga aya jalma anu noong dina jandela teh nutupnya kaligus. Kuring oge rada ngarenjag, kuring ngerasa reuas. Tapi kuring teu loba pikiran nanaon. Pamikir kuring meureun anu ngeusi eta kamar teh geus di luar sakedeung anu tuluy asup di ka jero. Kuring lempang muruka kamar deui ngaliwatan kamar anu aya di hareupeun kamar babaturan kuring. Satepina ka jero kamar, irajeunan kuring nanya ka si Sarip ngeunaan jalma anu ngontrak hareupeun kamarna. Rip, kamar hareup saha
saha anu ngeusi. Sigana pas orang keur ngarobrol manehna ngerasa kaganggunya. Matakna intip wae tita tadi. Kamar anu mana man? Anu hareup mah masih kena kosong. Kosong? Tapi tadi kuring Sakedapan kuring langsung jempe. Asa teu percaya ku omongan si Sarip harita. Sakali deui kuring mastikeun yen salian teh aya anu noong oge. Siga aya anu asup ka jero bari nutupkeun pantona. Tapi angger si Sarip oge mastikeun yen eta kamar teh kosong. Malahan manehna nitah kuring sagala sangka nempok ka eta kamar. Nya wae eta kamar teh kosong. Samalah diintip ku kuring tina jandelana. Nya wae eta kamar teh poek jeung kasampak eueuh nanaonan di jerona. Harita keneh awak kuring ngadadak leuleus. Bulu punuk ting puringkak. Kuring buru-buru asup deui ka jero kamar si Sarip. Anu maksudna rek buru-buru sare. Si Sarip penasaran. Kunaon kuring nanya hal sarupa kitu. Tapi kuring teu cacarita deui penting eta. Kusabab ngan ukur aya hiji kasur di eta kamar. Nya kapaksa kuring sare bari patonggong-tonggong. Kuring teu bisa langsung sare. Masih kaingetan ku kuring omongan si Sarip ngeunaan kejadian anu kaalaman ku kuring. Kuring nyobaan sangkan teu nginget-nginget eta kejadian. Anu akhirna mah kuring bisa sare peuting harita mah. Nepikeun kabasak kuring keur ngeunah sare. Ujug-ujug karasa ku kuring siga aya sora nafas hos-hosan palebah ceulik kuring. Harita asa kabawa impi ku kuring ngeunaan hal eta teh. Tapi sajroning karasa siga aya anu hos-hosan palebah ceulik kuring. Karasa ku kuring nah hawa teh jadi asa tiris. Nepikeun ka kuring lilir harita teh. Pamikir kuring moal kitu si Sarip ngalindur. Nepikeun manehna haharewosan siga kitu. Kuring maksakeun meureumkeun deui panon. Kusabab kuring ngarasa tunduh pisan. Basa kuring meureumkeun deui panon. Dak dumadak karasa ku kuring siga aya anu antel kana irung kuring. Karasana tiis. Bari kaambek ku kuring siga bau taneuh. Anu satuluina kadenge nggak denge gitu kuring sarita langsung ngorenjak bari cengkat. Tapi basa ku kuring ditempo. Nanaon? Kasampak si Sarip mah masih keneh sare. Bangun anu tibra pisan. Bari jeung
manehna ngeukepan guguling. Kuring ngahuleng bari rada penasaran ku harewasan harita. Nah saha tadi anu ngaharewas ka kuring bari nyarita nyebutkeun penasaran. Jeung naon atuh maksudna? Dina kerkayaan bingung kitu teu kungsi lila ti harita. Jol kadenge ku kuring siga aya anu ngetrokan pantok kamar. Kadenge sora anu ngetrok pantok kamar ti palebah luar. Kuring oge rada heran. Nah saha atuh wayah kieu ngetrokan pantok kamar? Moal kitu dulurna si Sarip atawa tatangga kontrakana anu aya pangabutuh ka si Sarip. Tapi piraku oge wayah kieu meuni teu nyaho wayah pisan eta jelema teh. Waktu geus nyedak ka wanci janari. Kuring nyobaan ngahudangkeun si Sarip. Tapi diguyah-guyah ku kuring teh manehna teu udang-udang. Malahan siga anu teu ngadengieun yen di luar aya anu ngetrokan pantok kamar. Penasaran kuring cengkat di tempat sare. Maksud rek nempon hasaha anu ngetrokan pantok kamar ti luar teh. Kuring noong tina palebah jandela kamar babaturan kuring. Hordengna saeutik rada disingkabkeun. Barang kuring noong kasampak aya hiji awewe keur ngajanteng di palebah hareupeun pantok kamar anu aya di hareupeun kamar si Sarip. Manehna nonggongan ka kuring. Da puguh keur nying hareup kana palebah pantok kamar hareupeun kamar si Sarip teh. Sarita mah kuring rada keheul ka si Sarip teh. Kusabab manehna ngaharian ka kuring ngeunaan kamar hareup anu ceuk manehna mah kosong. Geuning eta aya awewe anu ngajanteng di hareupeun kamarna bari jeung ngetrokan eta pantok kamarna. Saliwat katempona ku kuring eta awewe make daster warna bodas anu palebah leungeunna panjang. Nempok kayahan siga kitu mah nya kuring maksud rek nuluykeun deui sare. Tapi saacan kuring nutupkeun eta hordeng jandela kamar si Sarip, siga anu nyahueun lamun kuring merhatikeun eta awewe, ujug-ujug eta awewe teh ngareret ka palebah kuring. Tapi barang manehna ngareret, astagfirullah, eta awewe teh beungeutna meuni pias pisan. Siga eueuh getihan, bari letahna rada ngelel. Panona bolotot bari mencrong ka kuring. Nempok kajadian kitu, kuring ruas kacida. Awak karsa nyeak ti luhur nepikeun ka handap. Sakedapan kuring teu bisa ngarenghap kusabab nempok kajadian harita. Paham oge teu bisa cacarita siga anu pego. Dak dumadak tuur kerasa leuleuh saharita. Keur kaayaan kitu
Teka nyahuan ku panon kuring eta awewe teh jol ngiles ngaleungit. Nyata pisan hareupeun kuring eta awewe teh ilang tanpa karana. Kuring ngerasa asa lieur jeung poek. Saharita kuring ngedeprek anu satulina kuring kapaehan. Kuring ngagoler di palebah lawang patok kamar babaturan kuring. Man, hudang man, hudang. Kunaon ngadon sare di dieu? Jaba disimbutan, katiris maneh mah, man. Barang kuring bentak. Kasampak geus aya sisari pareupeun kuring. Keur nyobaan ngahudangkeun kuring. Kuring hudang harita keneh. Waktu geus wanci subuh. Kurang leuwih jam 5:15 menit. Manehna nanya ka kuring, ngeunaan kunaon kuring ngadon sare di hareupeun lawang panto. Bari dina kaayaan lulunggu keneh, antugna kuring nyaritakeun naon anu kaalaman ku kuring harita. Ngadenge caritaan kuring siga kitu. Manehna jadi surti. Malahan manehna ngajelaskeun ka kuring yen anu katempo ku kuring meureunnan julik awewe anu maot panasaran. Kusabab ceuk caritaan si Sarip yen saacan manehna nyicingan eta kontrakan, aya anu ngabejaan yen baheula kungsi aya kajadian di kamar eta aya awewe anu maot alatan gantung diri. Tapi eta jurig teh sok nembongan lamun kawenehan jeung ninggang ka jalma anu memang panasaran ngeunaan kamar kosong eta.